ayeuna mah geus teu usum ka minuman es teler make gelas ayeuna kudu make ember siga kieu tah barudak. Aduh Kang, ieu bener-bener orang Malayana mah meuli es teler oge dibere jeung ember-ember siga kieu tah. Mimiti agar kalapa apukeut wah boten katilu keduk tinggal si apukeut nagenang kadagen ku kelas satolombong kitu barudak. Ya lomang mere susuna gini ku tengah teureun-eureun kitu tah sakalian jeung pabrik susuna tampilkeun tah kadinya atuh. Ember kieu teh hargana mung 170.000-an aja bener-bener murah pisan ieu mah worth it. Idik mah 50 juta kali barudak. Ya mama ni seger-seger teh. Wah, bener-bener puas ieu mah kadaharan es teler sakieu mah wani sa RT oge ieu mah cukup sih kana teh. Deui lamun karaya kumpul keluarga arisan atau hajatan mah bener-bener cocok pisan heuh tinggal pesen we ka dieu. Lamun hayang nu borsir normal mah kalem we di dieu oge aya hargana mung 15.000-an aja. Dan nu sapukeut duren keju nepikeun ka es krim oge pokona mah aya sagaya di dieu. Jeli asina teh wawaduk ha. Ieu teh menengana pisan. Atuh urusan di rumah tinggal sebor aja make es telernya dari es teler 21 heuh. Ini mah tuh bener-bener otomatis menyebor di korosi kami dengan baik.